Punten Pak Tumaros ini guha tilas Jepang. Oh, apa nih kamu? Oh, masih terus tadinya. Tadinya paling kamu. Terus naik ke pasir tuh ya. Nah, ada kayak itu nyerung saungnya ada kayak nih. Saung tadi ketemu. Oh, mau satu dong juga. Oh, mohon. Alhamdulillah. Aduh, terlang-terling. Akhirnya yang dudukkan. Assalamualaikum, sampurasun sobat. Tepang deh sarang buana. Yeuna ngaprak jamaluruh guha tinggal Jepang nuayana di kampung pojok sama desa Ciburu pada Larang kecamatan anak. Tadi terus nepangan kesepuh lembur nyata aki endang menyenang uningakeun yang di bangko dia memang aya guha benang Jepang nyata fungsina pikeun panyumputan ke dina zaman tahun 1840-an dina transisi antara asorna Jepang ngalawan sekutu. Makanya nyen panyumputan di dia nya tangtuna dibantu ku rahayat Padarang khususna ungna nu aya di Tatar Pasundan. Akindang nyata hiji sepuh oge nu dipi sepuh anjeunna kawilang sepuh anu pangsepuhna margi anjeunna lahir saurna tahun 1800-an berarti keung ayeuna teh tahun 120 tahun isuana. Bejeng kaayaanna jag-jag waringkas katingali jalmi sehat jalmi tukang gerak warugana waluya waras waluya terus sehat walafiat yang memang da ari sepuh kampung kurma dina watakna kerasnya. Alhamdulillah tadi partos tepang ditepangkeun sareng anjeunna mudah-mudahan kapayeuna tiasa tepang di sareng anjeunna margi abdi kalintang katajina ku tangtosna seueur pisan ilmu pangaruh pengalaman anu parantos kapana ku anjeunna parantos ngalaman sabaraha zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, perang revolusi, perang kemerdekaan, terus zaman Goromolan oge DTI, PKI segala rupa. Ayeuna
pastina seueur pisan lalakor anu tangtos biasa diguar pientengeun kanggo urang sadayana. Ye abdi para rina heula atau heula sakedapan magi tos kuralang-kuruling tadi rada tebih oge aprak-aprakan. Alhamdulillah nembe parantos tepang sareng bapak-bapak anu manggul jukut ayeuna nerangkeun yen dipoe dieu saurna patepantana teh. Sakrep deui panginten dugi urang ka tujuan ka Buha tinggal Jepang teh ya. Sakitu ke teraskeun di lokasi. Marasi biasanya mun aya nu asak sok amis ka kareuit ka tidak jaya anu nih.
cai misalnya. Wait a minute. Bisa klik lah. Kuncai buka. Ya, mula. Jadi itu bakal cai soalnya tuh. Oh hilap tuh. Non cairnya. 1,000 years later. Ah iya. Aduh. Oke akhirnya. Aduh. Assalamualaikum. Aduh. Pemirsa. Sobat. Akhirnya sangatnya perjuangan. Panggil oge. Kadang kuha teh. Ternyata lain dulu tadi. Tadi mah kebun awi pisan tadi mah asal kan anak. Ternyata di dia. Aduh. Tadi. Ya jerok-jerokna. Kulitnya can diurungkeun. Jadi sobat, assalamualaikum. Maksud, ini kayaan di jero guha Jepang. Emang can bilang jero. Kita karek 10-12 meteran lah segala nama. Jero na liang teh di guha teh. Ya nah seperti kieu. Sebagian guys ruruk untuk karena cara itu ditopang ku kayu jati kayaknya guys ya lantaran mampu kalilaan jadi bobo hancur cair remes teluhur kemana lamun usung hujan jadi handapna papak cair ngajar cair kelakan cikara cak turun nah langit guha Jepang guha nu jadi saksi ide ikan ngasalakeun darangkana bangsa-bangsa sejen nu datang ke negara urang yang ngawasa ka lemah cai saksi sejarah wariskeun ke anak incu urang yen bangsa urang geus lama hiji kasangsaraan dina ranggeman kuku-kuku pangjajah anu samemena anu sa ngeunahna kaya ngawasa negara urang lemah cai ruk keuntungan hasil bumi hasil negara urang salila 3 tahun setengah bangsa Jepang ayana di negara urang di lemah cai urang geus nyieun rupa-rupa hal pikeun bangsa urang loba diantarana anu nguntungkeun ka bangsa urang arinyana ngabantuan nyiapkeun kemerdekaan Indonesia nu disebut PPKI eta panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ku bangsa Jepang oge negara urang boga angkatan bersenjata anu disebut PETA nyata pembela tanah air nu di
wengku ku para pemuda jeung pamudi nonoman-nonoman bangsa urang anu dididik kamiliteran ku arinyana harita anu akhirna nu jadi cikal bakal TNI atau ABRI ayeuna nyata sanggeusna peta aya BKR nyata Badan Keamanan Rakyat terus TKR TNI ku arinyana oge negara urang geus kahitung maju dina widang politik teu seperti kerjaman penjajahan Walanda bangsa urang jadi dibodokeun atawa memang dibobodo ku arinyana dina masalah politik jeung pamikiran-pamikiran anu maju. Tapi urang Belanda oge boga kehadean pikeun urang salila 350 tahun ngawasa di negara urang arinyana Pak nyieun pangwangunan oge papegunan sakaya-kayaning teh kopi kebon karet kebon jati jeung di pabrik-pabrik oge pabrik pemintalan oge pabrik tekstil anu aya di negara urang anu asal muasalna dijieun ku urang Belanda harita. Bangunan-bangunan bersejarah di Cipatat kaitung ngaleuyana kaitung bacacarna aya di Kecamatan Cipatat oge Padalarang. Salah sajina nyaeta ieu Guha Jepang anu diwangun ku Jepang harita dina kurun waktu 1840-an pikeun ka 1845 atau 40 memang titimbang sana ieu wangunan atau ieu guha henteu ka tangen henteu eces teu jentre iraha-irahana tapi sigana dina raraga Jepang nyen tempat panjumputan dina harita keur perang ngalawan sekutu pasukan lain. Eta meureunnan anu bisa di pedar diuningakeun ka sobat sadayana ngeunaan lalampahan ngaprak poe ayeuna. Mudah-mudahan ieu hasilna atawa ieu bahan aprakan teh aya guna jeung paedahna pikeun khusus pikeun abdi pribadi oge umumna kanggo sobat sadayana. Hayu urang memulai tinggal karuhun urang memanfaatkeun urang jadi bahan panalungtikan bahan pangawuruh ke urang sadayana. Turnuhun mugia kapayuna urang tiasa tepang deui dina aprakan anu sanesna dina lalampahan anu sanesna. Mudah-mudahan urang dipanjangi yuswa. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun kana perhatosanana ulah hilap di like videona, di subscribe pada abdi tiasa langkung semangat dina milari bahan-bahan kanggo pidangkeuneun sobat sadaya. Di like, di subscribe, di share, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pengorbanan kantong pengkapot tetap pegat. Kantong kuring pegat. Kantong pegat. Aduh.